Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kena dipanjangkan umur dari kaya sehat walafiat, kurang sadaya biasa berperangarium pengampunan kewajiban selaku muslim simaya ma'adul Allah dina nalika orang maupun husnul khotimah. Salawat dan salam mulia tercurahkan dan padukan orang sadaya Nabi tercinta kangge Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kamari anak wil di masalah Jumat. Ketika orang berjumatan pasarnya, iya, Jumat, ayo makan orang tebak isukna, dan sare kau menang ke. Ternyata imam terus baca Fatihah, terus baca surat. Kadang kita sami Allahu liman hamidah. Orang lepas bersolat sami Allahu liman hamidah. Begitu orang musolli pada langsung orang nanggung kembali. Pada kali kembali kalian. Langsung orang itu sholat. Sholat musyarif baru Jumat di rokaat ini makmum sama niat habis sholat pada Jumat dua rakaat makmum karena Allah itu makanya harus iblat dari sholat harus iblat itu benar niat habis sholat pada Jumat pada tersebut. Yang habis sholat fardu Jumat makmum karena dua rakaat itu disebut dan mulai Jumatan 3 rakaat. Yang penting kata sebenarnya Allah niat habis sholat fardu Jumat makmum karena niat habis sholat fardu Zuhur ya makmum karena adapun 2 rakaat yang ada kegiatan habis makmum ada. Dan pasti Zuhur mati mau 2 rakaat terus sebagai rakaat besar. Tak begitu kurang pasti usolli fardhu Jumati rakaat ini makmuman lillah Allah niat habis sholat fardhu Jumat makmum karena Allah. Bar imam geus sujud tong ruku langsung geus sujud tong maca Fatihah. Allahu Akbar ngilu sujud. Biasa imam nantu ngilu nantu. Oke. Berarti orang yang rakaat. Soal orang tadi lain kayak itu rakaat. Soal teu naon, teu ngilu teu Fatihah, teu ruku. Imam salam nambahan rakaat. Tapi ternyata begitu orang ngilu sujud langsung Robi Firli langsung sujud di tahiyat berarti kita bagian rakaat aja. Oke, begitu imam assalamualaikum warahmatullah nantung sholat nama 4 rakaat beda niat nama 2 rakaat Jumat tapi pelaksanaan mau 4 rakaat. Nawa wala sholat kita gitu sholat wala nawa niat lah sholat tapi itu sholat dan niat niat Jumat sholat wala sholat tapi itu sholat Jumat sholat wala nawa ngante niat sholat opat sholat 4 rakaat wala nawa tapi terniat sholat Zuhur kita disebutnya sholat tauhid. Sholat tauhid nyata sholat kang ngamamun jamaah anu masko
dina nalika sholat Jumat atau bisi pas kurang batal entong riweuh begitu urang geus menang sarokaat kitu nya keluar wudu pas kurang wudu beakeun manten geus tahiyat nenge usalli fardhu Jumati rakaataini makmuman lillahi Allah. Oke, begitu imam salam kurang sholat apa jadi lain nama muanya kalau apa lain terjadi sholat sekarang ini paling oke baik malam tuh dia assalamualaikum warahmatullah kurang karena kurang banyak kilo paling kau kilo paling pokoknya sholat kan usalli fardhu dhuhri tadi fardhu Jumat itu sabab itu Jumat yang imam hari ketinggalan tesarokat rokat aja nah usalli fardhu dhuhri ya arba'a rakaatin musambil kibati ala al-lillahi sholat apa hari ya fisik pasta dan fisik gimana kesorangan gitu. Terus misalnya dina nalika masbok dina sholat anu saja berlima waktu mata dina nalika nu ditukangan teh kudu jalma anu ngarti dan tong budak tukangeun imam teh tong budak urang anu ngarti bisi imam pas batal sebab bakal tiga ganti naon imam ke di mana imam umpamana batal dina pas batal teh ngareos pengan lamun batal na eta imam dina surat umpamana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'bud imam teh sore batal mangkat urang karet tuluikeun suratna ya wala nabidu ma batum wala antum abiduna ma'budu lakum dinukum waliyadin Allahu akbar. Tapi lamun imam batal dina Fatihah imam teh iya kana budu wa iya kana sa'in maka Fatihah tetep kudu dibalikan deui ulah dituluykeun dan teh umpamana aya makmum anu ngagantian teh ai macan teh naon pasten imam teh tadi yang karena dulu ikeun dengan penelitian urang anu salaku makmumna lamun apa kudu infiraq di mana urang teh infiraq ka bawah batal sampai bawah batal tak menang artina teh mata batal ngabulak-balik maca Fatihah berarti tapi dina ya syarat maca Fatihah ulah kasalahan tikir anu sejen ayo batuk upamana aya bersin pasis urang teh biar kamu Allah balikan deui maca Fatihah kitu ge lamun can mah ari geus tamat maca Fatihah ya lamun teh mah bersin urang mah malah pasis biar kamu Allah maka kudu ngabalikan deui maca Fatihah aya nata ya kemenang menang soten ditulikeun wala aminah dari kecuali maca amin kurang imam teh kacang tarawih pertama orang kurang daripada orang habis baca Fatihah benar urang ngabarengan wajib enggak barengan imam sebab kita Fatihah jadi wajib hukumna dimana urang sholat baca Fatihah jadi tuluy urang nuturkeun imam kan imam pas wala boleh urang karang iya kana kudu iya kana sangin nya beureum heula ngilu amin imam teh Rabbi firli amin urang teh meunang nyebut Rabbi firli lamun cantangan nya karek iya kana kudu iya kana sain imam sholat boleh urang teh urang teh Rabbi firli jeung kamu ya Rabbi firli amin karena maka Rabbi firli eta kasalahan dikira anu saja maka kudu balik lagi maca Fatihah
jadi sekali di mana imam batal lamun dina Fatihah berarti urang kudu naon cenah kudu kami mintiane baca Fatihah lamun dama imam batalna dina suratna menang di langsung itu teh maca Fatihah maca surat teh nu teu apal urang teh imam teh para maca surat Al-Baqarah ya kumaha eta urang Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Nah itu bisa dari mana itu saya nah maka Bismillahirrahmanirrahim tapi ulang pokok tapi senaruh tiga lagi ulang pokok sahabat nanti pada nanti Allah jangan baca kode Bismillahirrahmanirrahim Sabdisna rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa Allah dapat ayat dua ayat. Dari maksudnya bolak-balik itu malah bisa nggak soal. Nah, ketika salah kuma lamun salah maca surat, nah ya tak sah ngamakmunna. Umpamana si imam teh maca suratnya salah. Kuliah juga dalam seperti macamnya watini wajaituni watuni sirina wa hadal baladil amin laqad khalaqna insana biasa wa ismarotan tawasbalasab illal ladina amanu wa amilus solih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr karena wal asri kunama palang ajrun gue mamnun ya mah pada watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr sah kama mangga. Nah, bari teh ngarusak panah najan ngarusak oge kana makna lamun imam salah maca surat goreng dina babacaan suratna salian teu maca Fatihah ya mah dina surat tuluykeun eta makmum teu batal. Terus ya aya patokan iman naon ari ngaran iman ya iman teh nyaeta tasdiqum bil jinan wa amalun bil arkan wa makrifat ngabenerkeun ku hate ngucapkeun ku lisan jeung ngamalkeun ku pagawean syarat iman tasdiq ya kudu ngabenerkeun dina hate jeung ngucapkeun dina lisan jeung digawe lamun aya jalma migawe pokona ya aya jalma ngucapkeun migawe tapi lamun teu ngabenerkeun dina hate teu sah eta teh imanna jalma munafik seperti bin Lu'ay dan bin Sahlul eta Lu'ay bin Sahlul eta manehna kakang jeung nabi mah nepi ka amanah ya Rasul di mana-mana kaula maot hayang dibungkus sorban hayang dibungkus buah teh ku sorban anjeun padahal mah teh naon ari-arieun Islam bener ya jika Islam tapi dina satu kabinet ngancurkeun Islam teu iman ka Kangjeng Nabi ayeuna mah ngaku ngan hate teu narima di mana urang hate teu narima kana wajibna salat teu narima kana wajibna puasa najan puasa tapi teu narima kana wajibna teu sah ayeuna jelema wajib narima hatena narima karena wajibna sholat narima karena wajibna puasa tapi mainan teu puasa surga ngan gitu ukur ngan nolak bola tapi tadi lamun hatena pas aja gunana nanti sholat lah sholat teh murtad beda dosanya ai murtad teh keluar dina agama Islam. Kemudian maneh teh salat sabab kedul disebut teh fasik.
wajib, nyaho ngaji teh wajib, nyaho puasa teh wajib. Ngan goblok we Korea mah, ayeuna Korea. Mumur goblok. Eta dosana beda sih saana. Tapi kerja jalma kuna lah puasa deui. Eueuh kae puasa. Naon puasa. Nah, eta beda murtad. Murtad dina syahadat ke ucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayeuna jalma ya iman ngan teu ngaku ukur kene. Seperti imana sahanya paman Kangjeng Nabi ngan teu ngaku hate mah ngaku. Abu Jahal lain teu percaya Abu Jahal bahwa Kangjeng Nabi teh eta utusan Gusti Allah ngan teu narima hate menerima ngan teu maca dua kalimat syahadat maka wajib iqrarun bil lisan. Tak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jalma anu ngucapkeun nya migawe tapi teu ngabenerkeun naun disebut teh munafik. Jalma anu ngabenerkeun dina hate tapi teu ngucapkeun karena dua kalimat syahadat eta jalma kafir. Jalma kafir. Urang mah naon cenah kudu ngabenerkeun hate ongkoh nya ngayakinkeun hate ongkoh ngucapkeun ongkoh migawe ongkoh. Jalma ayeuna ngayakinkeun jeung ngucap tapi can amal eta masih kene halus tibatan jalma anu aman tapi kenal ngaku kanana narimana wajibna salat wajibna puasa kan pada digodog lah gitu sekali teh salatnya cenah sare ditalun karena kita tak jalma anu itu bea dosana najan miliaran tahun tetap bakal surga sudah dosa daripada ayeuna jalma anu menang anu bertakbir. Udah pokoknya maca dua kali masa teh dina nalika urang tas ngobrol bisikeun aku murtad. Oh salah nyebut ge ya. A'udzu bisul ganggaran nya karek Quran. A'udzu bisul ganggaran ngadu bisul ganggaran nya karek Quran maka murtad. Nyebut kafir ka jalan Islam murtad. Lo kata murtad teh aya murtad patetan, aya murtad ucapan. Lamun aya aya tahun lalu kasut Kristen maka tak kaya murtad. Niat ayeuna mika bener engke mah mare kasut Kristen tahu itu banyak murtad dah teh keno. Atawana aya bahasa kieu tiga hanya Gusti Allah teh kawasan mudah kita sebut ngabayang-bayang Gusti Allah teh dina hate jika nama kawas Gusti Allah eta murtad. Ulah rek ngabayang sabab Allah teh kageunaan kusubah lain zat kami sendiri di daya bandingan jeung di mana tanah orang tas ngobrol tas ini bisa kalau pasang karena dan maka kemudian jangan istighfar astagfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Sallallahu
Wa